أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim wa qad takunul ahwalu ila zulmaniyah hawa nafsaniyah hawa syaitaniyah yang terkadang ana apa pirang-pirang hal iku kang bangsa zulmani atau kang bangsa nafsani atau kang bangsa syaitan qala ahlul lahwi ngucap sabah ahli memengan qad yang jazibuna teman-teman dari magat dari ahlul lahwi al-laila wan nahar dalam mengilan awan wa qadda waqifin alaikan kandegabeh ilahwi ming dalam memenganane ahlul lahwi fagogidunya naon nedde goibin anu malaikan gaib gabe anu saking ahlul lahwi walahwalur rabbaniyah hiyallati tansawan zikrillah lanuti ahwal kang bangsa pangeran maikut daya ahwal iku kang cukul yalati saking zikiring Allah minal gulubil menawwarati saking pirang-pirang hati kang den padangaken wan simai mataharraka ilal hadrah lan saking ngarungaken barang kang narima usik yang mamaring hadrah maring Gusti Ogod dan sawan simaillah wilan terkadang cukul yahwa saking ngarungu ing lahwi memengan idza kana arifan binusrillah kalawan tatkala ana yasi wong iku kang weruh yusrifuhu kang molahaken yasi wong ing lahwi minal batil ilal haqi saking kang batil maring kang hak kama waqa alir rajul. Jadi nyaritakeun ahwal urang ulah kaliru sebab horenganan barang ditilik-tilik ieu ahwal manusia aya 3 rupa aya 4 aya zulmaniyah aya nafsaniyah aya syaitaniyah aya rabbaniyah. Aya zulmaniyah bangsa hideung aya nafsaniyah hideung teh bangsa marah-marah aya nafsaniyah bangsa nafsu aya syaitoniyah bangsa setan eta mah dihijikeun ngahiji tah bakalna aya rabbaniyah. Urang teh keur ngabahas jelema anu jazab disebut majzub. Lamun majzub engke bakal timbul ahwal di luar dugaan, di luar konstatif, di luar naon kitu ngaranna di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Jadi urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang. Urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang, asa aya nu mawa. Eta jazab ngaranna. Aya jelema kuari ngahulang-hulang bae. Lantaran nyana teh kakarak bobogohan. Disebut mabuk kepayang. Jadi berarti ieu teh keur aya panah asmara nyentil kana jantung sehingga beunang tep lupa daratan ti peuting teu daek sare ti beurang teu daek digawe bloon kan
perem tapi teu hees bentak tapi teu boga dedeuleuan. Perem asa kadeuleu bentak asa karas. Yang gigir asa gigir nang kara kasaluhur. Nangkup asa handapeun blon ieu mah. Mimiti buka bajuna ka tembong rembai buluna. Horeng buah jagong. Di luar dugaan, di luar konstatir, di luar kitu pengendalian diri. Cak babaturan sia diuk bae ti isuk eta datang ka sore kok betah. Macem-macem siapa urusan masuk urusan aing keur indah jasa. Di hadapan kuburan keur merenung. Abogoh aing di mana ieu? Aya suara manuk asa suara sia eta bae. Aya daun katebak angin asa sia teh bae seuring ngawean. Wah tere edan ieu. Eta tah kos kitu tah. Di luar nya geus. Teu dahar. Ti isuk datang ka sore datang ka isuk deui teu karasa lapar. Timbul halna. Lantaran nyana teh keur trisno. Teu nyaman trisno sia mah. Cinta teh kos kitu tah. Nah, sabalikna putus cinta leuwih bahaya deui. Baygon geus di hareupan bae. Hal. Baygon geus deuk diinum bae ku nyana teh. Aduh. Sebab eueuh deui di dunia awewe teh iwal ti eta hiji-hijina blon-blon teuing si budak. Teu kadeuleu dikontrakan sakitu ambalayahna, dicitra tinggal niiran bae. Tapi caknya cuma satu yang bercahaya. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Siapa yang meninggalkan aku? Dibawa oleh cocodot. Putus cinta ya nak Gusti Allah ngalang layung. Tanya ku bapana, cek. Sia teh ieu kunaon ti isuk teu mandi-mandi geus sabaraha poe sia teu dahar teu nginum kunaon? Ma geus mama bae ka ditu jeung abah. Sia ulah mah geus ulah dianggap anak. Pan anak aing sia. Lantaran nu dipake ka cinta ku kula geus tinggalkeun kula. Kula mah putus asa mun teu kawin jeung nyana kula mah mendingan raga kas empang bae geus tah tapi ulah jero teuing empangna. Atuh embung ai payah mah nyana geus sarua. Bunuh diri abdi mah. Di mana sih bunuh dirina? Di dinya tadi jukut. Wah, blon ieu mah budak bener edan ngaranna. Eta hal ta ngaranna hal ta kos. Mabuk. Ieu bangsa setonia ieu mah. Cerita setonia hampir mirip kos kitu bae. Hampir mirip. Sok geura. Jelema dipelet. Teh. Nu tadina nyiduhan teh si Sarwiti. Si Sarwiti teh nyiduhan ka si Predi. Predi meureun aslina mah. Nyiduhan sia teh nyaho aing urang Cisoka. Awas sia ku aing. Sarwiti bin Sarniti gampang sia ku aing. Cokot. Buukna saeutik tah di dieuna nitah babaturan. Dieu. Puntelkeun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. Mulai Sarwiti keur hees ke hudak ngarenjag nya saha nu ngahudangkeun kakara hudang doang tah jam 1 baca deui. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Breh bae. Predi. Tambah deui. Idh qala Yusuf li abihi ya pagawean Haji Pudoli baheula inni ra'aitu 10. Kuari mah nyana ieu lu Predi. Go mulai geus isuk-isuk teh daek dahar, sore teh daek dahar. Cek mana teh ka mana sia wit? Dek karimpak. Ka imah saha sia?
ready. Mulai guys, acak-acakan hirupna guys. Teh akur jeung batur hal tah. Eta hal-hal syaitoniah tah. Mari kita malam mingguan. Naon? Sudah aku sediakan tuh geleknya, tuh ekstasinya, ini birnya. Pokoknya ini mah ikhlas. Kamu tinggal nenggak saja, nggak usah mikir-mikir beli, nggak usah. Saya mah sudah ikhlas ridho. Blow on the budak. The befriended. Mulai guys, tak tenggak molotov. Ya si hal datang tak, hal tanapsaniyah takos sekarang itu. Mulai guys, tidak terkendali aya nu mawa awak gaib nya tina perasaan biasa. Jadi geus sababaraha macem jatuh cinta keterlaluan, gaib perasaanna jadab. Putus cinta keterlaluan, ieu ge sarua bae gaib perasaanna jadab. Itu kene mabok ekstasi jadab kene bae, mabok bir, mensen, vodka dan lain sebagainya jadab kene bae. Termasuk menang gusuran gede jasa kabarnya na huhahehe poho jadab kene teh poho. Tah eta mah nu kos kitu teh, nu kos kitu ieu na zulmaniyah, nafsaniyah, syaitoniyah. Atawa ahli lahwi. Nah, nyana teh jago jasa ngulinkeun kitu organ. Pak Guru, not ini apa namanya? Tah, mulai dang tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang ting tong leng. Poho nyana asa di mana? Ahli lahwi tah nu kos kitu teh setan. Poho atau nyana jago ngegitar teh memainkan melodi. Waduh, arah gitu Red Zeppelin. Wah iya jadi pemelodi terkenal dunia ieu mah kelasna moal aya tanding tah Oma Irama ge eta nyokotna teh Zeppelin. Wah siapa teh nyaho naon pan. Terus diulinkeun datang kaleng poho ahli lahwi jazab kene sareng lahwi ngaran. Rohna eta kene. Rohna nu aya di awak eta kene. Jadi bisa zulmaniyah, nafsaniyah, syaitoniyah. Tah eta teh kos kitu aya pernah terjadi di Jakarta ka dieu lain lalagaan. Pak Kiai saya mau bertanya, ada apa? Saya ini alhamdulillah cek manehanana. Kenapa? Saya mungkin anugerah dari Allah. Emang kenapa? Jadi mungkin saya udah diberi anugerah tugas saya dakwah. Ya alhamdulillah tuh bagus. Iya. Jadi cuman saya mau bertanya, saya nggak bisa dakwah. Saya tuh kalau nggak makan BK. Kita mau pel anjing pun BK mah tuh. Jadi para timbabok teh BK, Uriahi, Pumolip termasuk ekstasi takos kadar itu. Enggak nyaho ngaran doang tisia. Diinum. Nah, eta teh bloon ustad teh nu ngomong gitu. Beneran ditabak kakulananya. Saya nggak bisa dakwah kalau nggak minum itu. Nah, minum itunya untuk dakwah. Nah, ini boleh apa enggak? Asana kau yang dihajar bisa banget sih aku ini. Atau dek ngadakwahan satu siapa itu lah dakwahan. Sarekan kukula. Lu dakwah mau ngapain? Cari uang. Atau teman, naon benar dajeng haji pudoli atau kos gitu mah. Ai dakwah mah kudu keur dakwah itu bisa tuh dakwahan awak kula sorangan. Dakwah di kos kitu carekan kukula. Dilempengkeun terus teu datang deui ka dieu. Ngaranna aya ngan meuli bejakeun. Mentak lamun nyana aya dakwah kula nyaho jasa sebab pernah datang ka dieu nanya kos kitu. Masya Allah, dai eta kos kitu. Dai batur mah dai ilallah nyana mah ilal jurid teh mah dai. Masya Allah. Jazab dah. Jadi ahli-ahli lahwi teh bisa jazab. Keliru orang. Aya anu wiridan. Dibere wiridan, ya wirid, ya sakit. Oh ternyata wiridan torekat. Kemudian nyana teu ijazah deui meunang di buku atawa guruna teu pernah ijazah edan sia.
wiridan sangat sederhana tapi coba ge deuleukeun. Lamun ngomong geus teu jauh bae ti tarekat syariat marifat. Wah, ieu mah tukang obat asana ieu mah ieu. Tah eta kos eta jadab eta ge sarua. Wis wiridan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha, aja bae namu mau tasbih, bude tasbih. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ana Habib Razak. Wah, maju dia mah ieu. Asana kurang ji samsu kajen goko maju. Jadab. Aduh. Jadi macam-macam ruhani teh sing hade. Ulah salah ngadidik ieu ruhani teh. Lantaran anu goyang di luhur panggung nyana lamun sadar mah teu jadab moal daekeun. Moal daekeun inul muter kitu. Lamun nyana henteu jadab. Di luar kesadaran seakan aya nu mawa, mungkin mabok atau mungkin setanna raja setan anu eunteup ka dinya. Lamun nyana make manusiawi moal daek. Moal daek atuh diputerkeun kitu ditonton ku ribuan, datang ka Habib ge nonton. Nek nanaonan coba eta. Aja dipuat di HP, diakses, jang paparantieun tolol teh coba. Blon biasa atuh Habib na bae kos kitu tuh komo nu lain Habib. Jadi kumaha coba ya? Jadab. Nuku organ, nuku gitar, nuku mabok, nuku lagu. Jadab syaitoniah, zulmaniah, nafsaniyah, neraka tatekos gitu. Dah, ieu jadab ruhani. Nah ieu nu mentek takunul ahwal zulmaniyah. Cilaka tamakos itu mah. Nafsaniyah cilaka, syaitoniah cilaka. Sebab qala ahlul lahwi cek ahli lahwi wa qad yanjazibuna nyana osok katari ruhani teh leng baik sehingga manehna payok tauna lail wan nahar berang jeung peuting teu karasa ku indah-indahna mabok ku indah-indahna ekstasi ku indah-indahna main organ ku indah-indahna main catur ge terus bae salatu khairum minan naum banding teu budak raja can benang-benang ya. Gitu ya habak atuh rajana. Main. Kayu di kieu-kieu blon teh coba. Geus teu magrib, geus teu asar, geus teu subuh. Tuh, eta jazab ngaran hal. Dibawa ku setan, dibawa ku nafsu. Mun dina ilmu thariqah digambar nuzul mania, nun nafsaniyah, di asra di kitab Sirul Asrar aya anu kitu nafsaniyah, araya kabeh syaitonia. Jadi urang ulah keliru, nu mentak nyahoeun ahli kitu, ahli Allah mah jazab setan. Jazab kitu nafsu nyahoeun katara. Tatara kajen kukumaha ge. Nah, lamun ahwal rabbaniyah malain deui kumaha wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tansha'u an dzikrillah minal qulubil munawwarah. Jazab rahmani rabbani aya rahmani aya rabbani geus lewat tina rahmani rabbani nu rahmani mah geus kamari asal urang Cikupa tanya rahmani teh ieu mah ti rahmani geus naek kana rabbani mulai sesuai jeung aturanana. Urang teh nganyahokeun ieu mah awak eueuh nanaon di jero aya ruh. Urang keur ngolah ruh, dibersihkeun ruh urang sesuai jeung aturanana. Teng urang seakan-akan teh ruh. Jadi poho ka awak. Eueuh awak urang teh datang kaleng eueuh nu aya roh. Roh urang nu diciptakeun leuwih awal ku Gusti Allah. Maha lembut ruh teh. Ieu teh lembut ruh teh. Da kuari urang teh perasaan ruh keur diulinkeun ku Gusti Allah. Ta ruh urang teh ka Gusti Allah. Gusti Allah maha lembut, urangna lembut. Dihijikeun diri urang. Nu mentak aya nu sok disebut manunggaling Gusti. Teu meunang tatekos kitu teh eta dicarita-caritakeun di luar ngaji teu meunang. Lantaran maknya manusia makhluk bisa ngahiji jeung Gusti. Tapi dinten teh bakal kos kitu bae sebab eta mah lain caritakeun rasa. Kos urang ngahiji rasa urang cinta jeung hiji awewe teu bisa dipisahkeun.
sekalipun badai menghantam, cintaku takkan pudar. Waduh, lautan yang dalam akan ku seberangi, gunung yang tinggi akan ku daki. Setelah mendaki gunung, lautan, mebes aing di laut. Bodar sia. Teu bisa pisah jeung kabogoh. Eta kakarak jeung kabogoh. Ieu mah jeung Gusti Allah. Anu ditanya ruh teh ti mana jeung ti Gusti? Iraha ayana baheula di alam arwah. Haju kuari teh kan bakal balik ka Gusti. Memeh pae, memeh kiamat, memeh mizan, memeh sirat. Abdi kuari geus ngahiji jeung Gusti. Di mana geus ngahiji jeung Gusti paeh teu sieun, jero kubur teu sieun, mizan teu sieun, sebab kuari geus wusul ilallah. Eueuh awak teh nu aya ruh. Engke bisa ruh teh keluar teng ti awak. Bisa ka Mekah roh urang teh. Engke ngajasad deui tajasud. Nu aslina aya di dieu. Matak sih hade beusi aya Habib Rozak di dieu. Engke di Lungora aya. Di Garut. Tewak bae seren. Geus teu kaharti urang mun carita kos kitu. Tuan Si Abdul Qadir aya 40 buka bareng. Cak muridna, aduh kula buka jeung guru kula. Pugu di aing, pugu di aing. Nu 40 bener kabeh. Bung Karno di Digul aya, di Tanah Abang aya, di Jakarta aya, di kitu Cianjur aya. Bingung nu mana nu asli. Kitulah caritana rek percaya rek teu jelema lamun geus gurusan rohani seperti eta. Bisa menerobos pan airuh malatif, bisa naik ke luhur langit. Bisa naik ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, bisa ka Sidratil Muntaha. Lamun Kangjeng Nabi manggihan Uwais Kurni keur uncang-uncang di tahtal arsy di handapeun aras Tuhan Kangjeng Nabi naros ka malaikat Jibril mah hadza ya Jibril saha itu hadza ummatuka umat anjeun min ummatika ismu Uwais Kurni kadeuleu ku Kangjeng Nabi keur nyantai rekreasi handapeun aras. Masya Allah istirahatna Uwais Kurni teh handapeun aras keur ayun-ayunan sarua jeung dicitra. Pas gitu tah. Coba eta. Kolotrak-kolotrakna bakiak Abu Hurairah geus kadenge ku Kangjeng Nabi di sorga. Kolotrak-kolotrakna tarumpah Bilal geus kadenge di sorga. Kadeuleu ku Kangjeng Nabi di sorga. Ya Allah, jelemana kumaha landang keneh di dunia tapi geus kadeuleu ruhna. Tah nu mantak kuari we kuari urang ge. Jelemana mah cicing di dieu, roh urang macem-macem pikiran aya nu keur di Bandung. Aya nu keur di Jakarta, aya anu keur di Citra, aya anu keur di mall, aya anu keur di kantor, aya anu keur di pabrik, macam-macam urang. Tah eta teh pikiran lamun ku urang difokuskeun ruhani urang milu ka ditu. Nah ku urang diolah ruhani teh sesuai jeung aturan thariqah untuk menembus hakikat. Piceun ieu awak teh seakan eueuh urang peureum. Mata diperemkeun, ceuli ditorekeun, sungut dibalemkeun. Wadmum syafataika, balemkeun, balem. Ulah aya nu robah awak urang, tak cicing. Coba ge urang nurutan ahli thariqah baheulanan, cicing tengah peuting kieu, cicing ulah robah, aya naon tah, naon ulah robah, mimiti ngesang. Kesangan heula bakal panas. Ngoprot kesang. Kayak kebal kesangan jasa panas dahaga ulah diteruskeun edan ieu sebab urang teu jahok ka dituna kumaha tapi lamun terus eueuh kesang bakal eueuh kesang ngan teu dieusi ku zikir tah lamun engke urang aya guruna mah diuk ulah robah teu meunang robah saeutik-eutik acan diuk cicing teh cicing lah teu meunang robah aya reungit teh mantak memehna kudu dipersiapkeun besi aya nu ngaganggu. Besi aya ngaganggu naon bae ulah aya cicing redang mulai tarik napas. Illallah poho awak. Mulai teng asupkeun ka latifah. Asupkeun terus tiis bakal tiis ka jenting panas bakal tiis. Tiis teh lain datang ka tiris. Tiis we tiis. Ieu awak teh nu nyieun panas nafsu.
nunyiin panas teh hawa, nunyiin panas tapi lamun ku zikir inget ke Allah bakal tiis. Nikmat tiis bakal dah jureup. Jadi zikir teh teu hudang subuh ge. Kun tiis nah orang tiis asa eta mah. Moal tiis kos kitu mah. Sebab moal tunduh. Bakal moal tunduh sebab jasad tunduh mah zahir. Ketika ruh manteng ka Gusti Allah sapoe, 2 poe, 3 poe moal aya tunduh. Nu tunduh mah zahir, ieu dedengan zahir dedelan zahir. Ketika zahir ieu geus ku urang gas dikasisikeun, simpen di kantong, simpen di imah awak urang teh, simpen gitu di kamar, roh urang kuari. Engke zikirna roh, salatna roh dan lain sebagainya roh, jaza bakalna teh. Bakal boga tingkah anu beda lantaran nyana teu lapar geus teu dahar-dahar majzub ngaranna geus cenah mah atuh teu kumaha-kumaha bae geus teu karasa panas teu karasa teuis majzub ngaranna sebab ruhanina keur robbani geus jadinya mah hese urang nanya moal ditembalan kicep henteu naon henteu nyana mah fana ngaranna. Tah ieu teh fana teh mungkin saja, mungkin sapoe, mungkin saminggu, mungkin sabulan. Nu nyaho hanya Gusti Allah nu Maha Gaib jeung nu merena bae nyangakeun sadaya-daya. Tidinya kakarak, bako cager. Cager beda rarasaan dirina. Neuleuh jelema dibuktikeun ku Gusti Allah secara hakikat. Kadeuleu akhlak-akhlak manusia nu monyet, nu babi, anu sapi numbe ayo we kadeuleu nyana muringis moal kuateun muka mata ieu dedengian suara-suara teh teu ngeunaheun sebab jana tas di pangeran anu indah kuari ngadengen nu biasa dia teu kuat embung kaluar sakumaha Kangjeng Nabi Musa setelah munajat Kangjeng Nabi Musa kemudian eureun munajat teh jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa ngadenge suara sakumaha galedeg bae. Lamun teu dicagerkeun deui Kangjeng Nabi Musa moal bisa dakwah. Moal bisa dakwah cagerkeun dibiasakeun deui tak. Ngan eueuh nikmat. Mantak cek Kangjeng Nabi Musa aya nikmat robani ka dieu teu bisa dakwah sebab ngadenge suara manusia sakumaha suara babi. Ditutup robanina diayakeun sakumaha biasa bisa dakwah kanikmatan robani eueuh kitu bae nu mantak waliullah teh ngeunahanan di gunung mah mun teu dititah mah embungeun mantak Imam Ghazali teh dititah turun teh selama 13 tahun teh lantaran dibutuhkeun turun tuh Imam Ghazali Imam Syekh Tuan Syabdul Qadir setelah 3 tahun turun lamun lain tugas dakwah embungeun. Sebab naon bisa dakwah nikmat robani teu aya, nikmat ceuli, nikmat irung, nikmat mata eueuh. Lamun eta henteu ditutup ku Gusti Allah moal bisa dakwah sebab nyana duduaan bajeng Gusti Allah. Ketika bisa dakwahnya nikmat nu eta dipiceun. Ngan engke sewaktu-waktu jana bisa ka Gusti Allah iraha hayang. Ketika dakwah biasa. Tet menyepi kholwah teng ka Gusti Allah. Nah iyalah udah disebut Rabbani ya timbul ahwal teu meunang sambarangan ngamun geus kos kitu mah lantarannya mah peuting jeung beurang bakal akur ngahareupan manusia jeung hewan bakal akur dipuji jeung dicacat bakal akur nu mantak bakal akur nyana geus pepegatan jeung makhluk sadaekna sia ngalem ka aing sadaekna sia nyacat ka aing mah dielem jeung dicacat kieu bae sarua bae sebab pada hakikat nama percis kos peting jeung berang peting ku Gusti Allah dipetingkeun berang ku Gusti Allah diberangkeun manya urang deuk nang tangan deuk nentang ka Gusti Allah ulah waka peting Gusti teu bisa ulah waka berang Gusti jam moal bisa kitu keneh pangalem jelema percis kos peting jeung berang nang Gusti Allah panyacat jelema percis kos berang jeung peting nang Gusti Allah. Apa kurang dia tentang teu bisa hakikat dan nang Gusti Allah aingna jeung keur jeung Gusti Allah sadaekna sia aing mah moal kapengaruhan geus nikmat hirup jeung Gusti Allah bae di alam teu seuri teu beukah liang irung dicacat teu sieun teu kukumaha tetep bae nyana tugasnya dakwah ngadoakeun sakitu bae eueuh bae bendu sama sakali nu aya teh ngan sakadar hubbul khalqi li irsadihim wa li ikhrajihim
min zulumatit toba'iyah ila arwahi ila gitu ngaluarkeun zulmaniyah ngaluarkeun kokotor tugas jana hubul kholqi cinta ka makhluk itu hubbul kholqi nyana cinta ka makhluk teh ngan sakarang li ikhrajihim min zulumatit toba'iyah. Jadi dikaluarkeun tina tobai anu poek tugasna naon sakitu belum tah dikamanakeun ila arwahin nafsaniyah kana ruh bangsa aslina nuduhkeun bae selalu di mana bae boro-boro kanu resep kanu musuh ge tetep bae dinasehatan urusannya na tersepeun urusan aing mah tugas Gusti Allah nganasehatan bae kitu bae jadi moal aya geus sejuk bae sebab lawan teu kabawa-bawa ku urusan nafsu batur di alam sakitu bae dicacat sakitu bae timbul jelema resep sebab sejuk engke dibalikeun ku Gusti Allah nu tadina ngalem bakal nyacat nu tadina resep bakal henteu nu tadina resep bakal resep dibulak dibalik jang naon kitu ngaranna nyoba ka dirina ternyata kuat diangkatlah ku Gusti Allah anta wali maneh wali kaula mun masih keneh urang aya robah di alam jeung dicacat angel keneh ka diangkat jadi wali kecuali boga anak awewe aya jodona gitulah ahwal mantak wa qad takunul ahwal kitu wa kunan wal ahwalur rabbaniyah hiya allati tansu an dzikrillah tina zikir minal gulubil munawwarah geus diatur atawa wa an sibaiha ngadengekeun doang urang zikir sorangan mah teu bisa urang takarrub sorangan teu bisa tapakur sorangan teu bisa dibawalah kuno geus bisa dimimitian ku maca alam nasrah laka sadraka wa wadana anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab 100 udah baca kan 10 oh terus baca ieu urang teh ditarik tatadina mah capek ngeunaheun sebab dipimpin nikmat ruhani urang ka bawah poho ka sagala rupa nah geus diolah heula mimitina henteu datang ka zikir bae mulai baca Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma terus dafi al baliyat urang terlena ku eta teu meunang sosoranganan tanpa ijazah dibaca kos itu teu meunang sing hade besi milu deui di lembur jeung eta ulah besi aya nu ngembangkeun kos kitu milu ulah sasar lain jang kembangkeuneun jang sorangan tama kos kitu mah jang soranganeun keuna datang ka mana dirina maca kos kitu deukeut jeung Gusti Allah haju diberjamaahkeun awas ya mun teu edan deuleukeun ji ulah tama mulai urang teng mulai zikir afdalu dzikir la ilaha illallah urang nama pan henteu ngan kabawa la ilaha illallah dengan aturan-aturanna poho urang jazab milu urang milu poho bae poho dibere ngeunaheun zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu poho ngeunaheun teu daya teu upaya aya nu teu puguh teu karuh lantaran tatarina diudag-udag polisi ceurik sorangan we teh mah aya ditanya kunaon saya ceurik polisi besi aya ceurik sorangan jazab kabawa hate nu sakumaha dangkalna ge ngadenge asma Allah nu dimimitian ku cara-cara wiridan wali Allah urang teh kabawa nah ieu di dieu teh lamun urang henteu zikir ku sorangan bisa urang timbul ahwal wa ansimaiha tuharriku ilal hadrah ngadenge ngabarengan urang teh nikmat bae ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha nikmat geus aya kangeunahan kok ngeunaheun ternyata zikir asa di mana buku di sawah asa di mana ada di imah aing dek zikir kos kitu lah mulai asup ka kamar mulai nurutan la ilaha illallah la nu aya pegel doang la ilaha illallah teu daekeun heuna la ilaha illallah geus sajep teu daekeun heuna cak pamajikan ka keur naon ulah loba omong sia aing nurutan supaya ngeunaheun atuh ngeunanan kula la ilaha
Emang siap geus siap atuh geus teu make calana ti tadi. Aya geus pohoan. Lek zikir ka Gusti jadi zikir ka si eta. Aduh pohoan, bener ngeunaheun ceknya atuh daripada zikir-zikir ning ieu kalah. Jazab kene sarua teh. Apa gawean Habib Rojak tah kos kitu. Mantak ngeunang bae 2 bulan mabok. 9 bulan melentung. Anakan di hasil zikir eta kos kitu. Jadi sing ade aya zulmaniyah, aya nafsaniyah, aya syaitaniyah, aya rabbaniyah. Kadeuleu engke tina sinar wajahna. Ku ajeun kumaha ge kadeuleu bae anu jazab, nu boga awal, sinar rabbaniyah mah lain deui. Hasil tina zikir jeung tafakur, kosong tina rozail jeung alaik nu aya muncar sinar ilahi. Nikmat kadeuleuna ku urang ti jauh keneh geus kadeuleu kepatna lain deui. Kemudian atuh kiceupna geus lain deui, geus kadeuleu oh lain deui, tenang, geus eueuh naon-naon di jerona kecuali Allah Rabbani aya. Kitulah ahwalur rabbaniyah allati tansau an zikrillah minal qulubil munawwarah atawa wa an simayatina ngadenge tuhariku ilal hadrah anu ngarobahkeun dibawa ka Gusti Allah. Padahal urang bobolokot ku dosa lantaran milu dina hal eta. Milu jeung jelema nu geus biasa sehingga urang kabawa katarik ngeunaheun horeng zikir teh. Eta teh lain sambarangan mutiara anu mahal sanajan saumur hirup sakali eta teh geus dicatat sebagai golongan wali Allah. At-tasdiq wa taslim tah eta geus dicatat eta teh ku Gusti Allah sebab pernah ngeunaheun zikir teh leng teu inget ka dieu ka ditu mahal teh kos kitu saumur hirup sakali ngarasaan ngeunah eta teh geus lain lalagaan mutiara terpendam di dalam lautan yang dalam. Masya Allah karim tuhariku ilal hadrah wa qad tansa'u an sima'il lahwi aya deui bisa tina ngadenge alatul lahwi. Nah ieu mah bagian anu luar biasa jerona bakalna ieu. Jadi aya anu karob teh ka Gusti Allah ku ngagitar, aya anu ka Gusti Allah ku main piano, aya ka Gusti Allah teh ku nyanyi. Aya ka Gusti mata kata nyanyian-nyanyian bangsa nyanyian berzanji teh jang ka Gusti Allah. Lain kudu babarengan aya cau bae lain. Sorangan urang. Assalamu alayka zainal anbiya. Ya assalamu alayka. Assalamu alayka sesuai jeung aturanana neuk make nu kumaha. Ti guruna bae kumaha. Assalamu alayka atqal atqiya ya assalamu alayka assalamu alayka terus bari merenung mir rabbis sama ya assalamu alayka dihayati urang mah maca assalamualaikum teh muludan doang mantap marhaban nu aslina sorangan di kamar sorangan urang di kamar teh yahu sorangan teh yahu teh eta teh wiridan ahli toriko di emang kumaha kitu yahu teh geus luhur jasa kitu nya marhaban jadal husaini marhaba ya nurul aini terus kaditu tolal badru alaina terus kaditu naan anta fi kullin jamilun sorangan we urang di kamar teh sorangan di kamar teh engke geleng kadang ku pamajikan dan salah ya udah sorangan eta teh lain kudu babarengan jeung batur merenung keagungan Kangjeng Nabi di jero kamar sorangan make sesengitan je minimal jin datang. Jadi loba hal-hal anu henteu nyararaho ketika urang ngabuka buku belan gitu ngalembaran torikoh bakal kabaca ku urang. Tah aya anu ku nyanyian eta ku marhaba, aya anu ku assalamu alayka, aya nu eta nu parantin nu dibaca ku Gus Dur tak eta mah dahsyat jasa eta mah. Dahsyat jasa eta mah. Kumaha karah? Ya
Rasulullah salamun alaik. Kula mah lain deui. Paranti kula bae. Teu akur jeung Gus Dur henteu. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'a sya'ni wa daraji atfatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karam dihayati. Jadi terserah teh meunangna kuatah ti guru, endekna kumaha elos. Ai Gus Dur kos kitu. Engke lain deui kiai lain deui. Anu di nazamkeun ku eta mah taku naon kitu ku si eta taku Darto. Nyaon teh si Darto? Darto Wahab. Atuh lain kitu nya nama. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajat fatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah. Itu terserah maksudna. Ai kula meunang ti guru dia lain gitu. Ya Rasul. Atuh kudu ijazah kos gitu. Mantak dihayati. Ya Rasulullah salamun alaika. Terus ka ditu. Tuh, Eta silakan dek kos kitu. Atau dek nyanyian naon silakan bae. Dek nyanyian naon bae mangga bae nu ngeunaheun. Sok, nyanyian Oma Irama. Atuh lain jurusan kerudung mah. Nah, iya siksa kubur. Atuh terserah. Ai akur mah ka jero hate bisa ngarobahkeun jiwa timbul hal mangga bae. Tak jadi engke di torikot mah kos kitu, kangga gitar kanaon. Jadi di luar syariat. Nah, ikeur carita dek ngadeketkeun diri ka Gusti Allah asal aya guruna. Sebab aya ruhani di bawah zikir ngabaged. Di bawah ngaji Quran ngabaged. Padahal nu ngabaged bae. Teh ruhani urang teh silakan ye. Akurna ka mana we? Akurna ka mana ruhani urang ye? Sok gerak. Begitu urang ngadenge Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Lain deh. Hate aing jaheunya. Der. Nah, iya rada tah berarti kakenyot tah. Ruhani eta. Ruhani dibawa ku suara Al-Qur'an. Ho, ngadenge Habib Rozak. Boh, sakumaha galedeg. Wal fajri wal layalin 'ashr. Wasyafi wal watr. Geus beb, geus. Lain indah ceuli jadi kieu ye urusanana. Teh ruhani ye keur carita ruhani panjang mun dina thariqah mah carita ruhani. Bisa teu kabawa ku suara Muammar, bisa teu kabawa katarik ku suara Abdul Basit, bisa teu katarik ku suara kitu Humaidi, bisa teu katarik ku suara dan suara-suara. Teu bisa ternyata. Oh, urang mah katarikna teh ku suara Arafik. Jangan samakan. Wah, mantap ya. Habib Rozak tama aing ge nya hoge ti nyana. Ai datang bae ka dieu. Jangan nyanyian saha teh si Habib Rozak. Ye, beuki nyanyi nya mah hirupna. Eta ka situ. Hese. Jadi engke ruhani mah kos kitu tah. Ka mana ieu urang teh ieu terlenakna ruhani. Tah, meunang teh tanyanya, meunang. Asal bisa ngabilukeunana ka hadrah ilahi. Tuh, urang ke make nyanyian berjanji, make nyanyian marhaba, nyanyi teh syair teh nyanyi ngaranna. Make nyanyian berbagainya teu bisa make ayeuna Al-Qur'anul Karim, lirik laguna lagamna teu akur ka diri urang mah ngabaged bae. Sugan make kitu suling. Make suling.
Tapi nyulingnya lain sembarangan nyuling. Aya engke ti guru khusus suling teh tuh lawi haram teh. Tapi jangan naklukeun ruhani, ieu mah jangan naklukeun supaya ruhani teh terlena sanggeus teh terhena dilempengkeun ka Gusti Allah. Berarti kudu aya nu nungtun. Mentak aya tarian toriko. Tarian toriko nu di Aceh dibawakeun. Nah, berbagai tarian-tarian Turki, berbagai tarian-tarian Mesir, berbagai tarian toriko. Nah, iya. Seperti Al-Pansuri. Nu matak ditentang Pansuri teh. Naon lain ajaran bener, ajaran sesat. Sabodo. Terserah. Tetapi nyana teh ngabilukeun manusia melalui suling jeung tarian. Sanggeus terlena teh di ka Gusti Allahkeun. Ternyata muridna jara diwali. Asal nyaho arahna. Mantak cak di dieu ta engke. Alatulawi bisa pakai ka Gusti Allah melalui aturan. Mun lain ngaji teu meunang dibahas. Engke sia gagalitar bae ka dituna. Bisa nyuling bae. Oh ternyata ngadengikeun lagu meunang cek yana tuh. Geus cak kieu uci ge meunang ieu. Mealian deui kaset habak nah. Gus Dur mah jagona ieu karesepna nya nama instrumen. Gus Dur teh lamun geus ngadengikeun instrumental masyaallah nya nangis lupa daratan nya. Instrumen Jepang nya. Sebetulnya teh hartina eta tah. Tapi di dia lamun aya nu nyaho paham eta. Can disundatan. Jepang eta Jepang. Jadi lamun di mobil teh disetel eta. Teng 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 teng. Teng 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 teng. Nyaho ka hartina mengarah ka ilahi teng terlena. Geus di ka Allah dimimitian ku nu kos kitu. Aya guruan nu kos kitu ge. Jadi lamun sembarangan bae eta teh ya dibalik kerudung deui. Oh guruan tah mah kos kitu mah. Nafsaniyah tah mah asupnya jeung syaitoniyah. Jadi make aturan-aturan. Ieu mah asalnya bae heula. Bahwa ka Gusti Allah seperti eta ulah dituturkeun satungtung can aya guruna. Nah ieu lah waqad takunul ahwal naon wal ahwalur rabbaniyah hiya lati tansyau an dzikrillah. Mantak teu aneh. Engke teh lamun jelema anu geus ka alam itu mah teu aneh nu jelema kumaha ya atuh kaje. Bisa henteu melalui kos kitu. Bisa henteu atuh teu aneh, biasa bae. Jadi ekstrim. Ekstrim biasa baik. Nah, jadi kalau lamun cerita-cerita ti ditu nanti kitu Marupil Kurhi, kemudian ke Junaidil Baghdadi seseri sikti terus rupa-rupa. Terus kabar itu Pansuri terus rupa-rupa. Terus kabehna termasuk Syekh Yusuf nu mantak urang lamun kayang bagus suara teh lain di Syekh Maulana Hasanuddin tapana di Syekh Maulana Yusuf. Emang kunaon? Suarana bagus. Kumaha sok nyanyi Maulana Yusuf. Osok nyanyi saya Maulana Yusuf eta nyanyinya suarana paling merdu paling istimewa Banten teh ya nu mantak baragu sora ti Maulana Yusuf. Ya eta ke didongengkeun ke Maulana Yusuf tah kumaha bisa bagus sora nu mantak aya we wiridanana diwirid di dinya di Maulana Yusuf. Hayang bagus sora teh nyanyi Maulana Yusuf teh lamun Maulana Yusuf saya Maulana Yusuf geus nyanyi orang sekitar Banten daratang kabeh. Ngeunaheun sakumaha kitu wali sanga baheula ngawayang teh 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 pandeg di ka Allahkeun make wayang mimiti wayang gelar kemudian wayang kulit kuari wayang golek eta teh deuk diajak ka Allah kok kitu sih aya guruan nu entek teu sambarangan bubukan lagi sing hade make bismillah ieu ngawitan gandamel abdi singiran oleh-oleh. Nah gitulah jadi ceritana panjang urang mun ngodok ke arah Gusti Allah dek naklukeun ruhani hanya guru mursyid nu nyaho di deuleu perwatakanana di deuleu perwatak dek dipikirkeun ka Gusti Allah lantaran dangkal ku ieu hanya mursyid nu nyaho wallahu a'lam.